dari mutawusin dengan merak manutawus sewa watolun pitabinya lipa wa bizawi bilang si walaupun layak walaupun Tuhan ijab bibirasi ijiman penuh perwatakan nama api lempang lagi hayang di darat bae embung dinu becek-becek sebab penuh berat mah rasa pamer wal hulaya jeung edeg wa ida biraysihi jeung mana nama boga kebanggaan buluna asal aja lemah ngajar bebeng asal aja lemah ngajar bebeng tidak begitu karena ayam nembongkeun kehebatan pribadina bungkus saja asal aja lemah kadang teuing obat lemah panas make gas merak itu boga bulu dia ditembong-tembongkeun boga motor hiji bae ge manehna jelema nyaho kabeh lantaran dikumah dipamer ilmu dan boga amil jurumiah bae nyin pangkat menerima ceramah 24 jam online itu merak nembongkeun bulu jelema lamun nembongkeun bulu bae mah jauh kana ka surga sebab kudu jeung riaya di manehanna nu mentak dipake anekdot ku para aulia Allah terutama Imam Jalaluddin Rumi yang burung merak cek manuk benang dari air kikiran bae saumurna berarti aya dina rugi batur mah bisa ngapa ka mana-mana ing mah dihandap bae maka manuk merak bahkan bulunya dicabutan dengan bulu minta dicabutan gak apa-apa tuh namanya cabutan bundil jadi kuat bundil hukum pamer sekolahtaran cicing bayar dulu dipamerkeun mah ayeuna cicing di tempatna eta manu pada ngalayat bisa dina lantaran merak kena keluar berbagai hutan-hutan di daerah lain bangsa manuk bae bangsa orai bangsa bangkong boga segala rupa kayak urang kaleuwitan merak anu biasana pamer bae nama di jalan pamer bae di tempat-tempat anu terbuka tapi ayeuna mah ka mana merak eta teh lockdown ya Masya Allah garangan jelema kayak gitu di mana loba pamer mati jelema teh didinya sumber ria jeung wujudna bulu teh dipamer-pamerkeun boga dalih hiji ge pake bulu dan pake neangan berkah komo di dataran yang jadi mui tapi lagi sudah mengerti nyawa halal haram terus naik di partai maka dalil
golkar ge baheulakan didalilan ku kiai teh lantaran nomor kahiji petilu nomor katiluna eta adalah PDI nu di tengahna golkar pakai dalil khairul umur ausatu bagus perkara ieu adalah ulama awewe ge nu paling dipake kana setengahna adalah ke golkar goblok acuh-acuhan dari golkar salah masang kembali terus ada terkait acuh dalam dulu itu ukur partai acuh orang inti impian larang saya tapi ini siapa ngomong itu ngomong dengan kayak merak beladi leda yang merak de cicing tepi di lalayat bukan keistimewaan tadi nama ngabangga berbulu tebot kena berpikir kakaler kakidul ayo nama barang uruh dibanggakan besok nempok kaluhur itu panon tadi aku pernah ngeluh keting nempok kaluhur itu cahaya bulan Masya Allah kabelani sarapan hewan-hewan anu sejenak tengah hormat ai baheula mah isin ku merak dari isin teh ku gindingna isin ku bulungna sieun ku gindingna sieun ku bulungna tapi ayeuna mah deudeuh aya merak teh geus teu boga bulu kudu dibanggakeun tapi adi itu pernah ngomong itu pernah nanaon sejen teh Masya Allah ayeuna mah naon mata aya merak kabeladina aya merak pusing lo Bandung ngalayan lo Bandung darata cak aya merak teueuh kebanggaan di diri aing tapi jelema darata bae pindah tempat karuleung sunyi di kaayaan ku bangsa Indonesia gampang deui satu kasepuhan ieu lah jadi contoh jelema teh terjelan bae eta teh ngaranna keur nembongkeun bulu namun nembongkeun bulu mah ngan sakikituna bae mending mun asli komo lamun teu asli nah ketika geus menginstalasi diri cicing lockdown ini cicing mendak ieu ya lockdown teh sebenarnya jangan kita saut mah itu geus teu aneh ih urang ngaitkeun lockdown tinggalin zaman sia kami geus baheula lockdown cicing biasanya kertas itu dua jadi dicoba kurang tanpa ya perintah pemerintah kurang lockdown sorangan cabutan bulan salah pengertian ya hanya cabutan bulu lagi juga nunutan dan kayak cabutan di bulu bulu kelekonan ada menang ini nggak laki mengawe aduh Masya Allah masih pemajikan-majikan di kamar majikan tadi nanti kita nyabutan bulu anak-anak tukang nyabutan Haji Peci ya oke deh gajian nah iyalah manuk merak contoh seperti manuk merak mengisolasi diri lockdown jadi diagungkan dunia Santri gala geus boga ilmu kita terjelan sakit itu nama tapi kudu lockdown sorangan cicing lampu kudu boga saut
ulah campur tujuan anak lain menghindari pemain bersih nanti dia jadi gimana balik ke sedang nah tetap aja kalau positif tetap aja ayah di Banten ayah Banten ayah di cucu dulu dan selidik besok kali pula kayaknya kabur ke majikan ini kalau cuma main ini orang waktu jutaan bener serius sekolah juga ilah kayaknya menyingkir tuh nah iyalah belajar coba udah ngalengitkan bulu-bulu ayah di diri udah dipikir tahu terus boga ilmu teulah dipamer-pamer nusuk dipamer-pamer mata masa gitu namanya modelnya pamflet nomor kedua ngayang-ngayang pasaran kita teteh karena kirnya mungkin kalau karena tersebut kayak gitu kemarin mau badalil kan dirinya mengejar baik malah temannya sakit gitu dalam bener-bener masalah sendiri itu hese melihat biaya anu itu cuma apa jum sama bahkan menerima jam berapa saja konsul tapi itu karena telepon online ya itu hese etalah pengarana kerja bukan bulu dekayang nyawa kajati diri urang teh bulu teh kudu dipicieunan heula satungtung urang can ngarti can paham ka diri urang sorangan atuh moal paham ka Allah lamun can paham ka pangeran atuh ibadah teh karak ibadah zahir unggul can boga kanikmatan di paraenda bukan gena itu sholat puasa nawe baca Quran nawe lantaran urang can ngarti ka jati diri urang lamun can ngarti ka jati diri urang moal kapangi jeung pangeran jadi yang kapangi jeung pangeran teh di diri urang sebab jeung Nabi man haropa nafsa robah bulu cabutan heula ulah aya kebanggaan di dieu urang bangga ku ilmu hijab bangga ku gagah hijab bangga ku turunan hijab bangga omong teman dan bangga ku balok anggul usia eta hijab cabutan kebanggaan karak ngerti ke diri sorangan ngerti ke sejatinya diri ngerti ke sejatinya diri udah ngobrol kayak istri Jelma tapi jemuran mungkin dia ada bahasa-bahasa anu timbul sorangan itu Gusti Allah nyeuninakeun ibadah mantap dulu bersatu iman ya Allah itulah ibadah kabelah itu dah mungkin diberi ku Allah sen tanda-tanda rambu-rambu hijau kuning merah misalnya diberi rambu-rambu seperti itu istimewa inilah micin dulu ya, kita hasil hidup ini rencana tak kecil dan mulai dibangga. Mungkin nama tadi itu lawak kurangnya apa Tuhan dulu nama
Ieu contoh hayang merak. Di hayang merak teh hayang manupang hebatna jeung panginingna pangapitna panggile sadunya malaya anu ngabogaan warna-warna bulu kos hayang merak malaya. Jadi luhur lagi aya kesempurnaan deui aya kukuncuman nu hendak aya bahasa aya kukuncung untuk cacat di hayang merak ketika dicabutan buluna moal kapan poe moal ka bulan sebab ngajere bebengkeun bulu tapi ketika dicabutan nyaho warna poe teh aya nu nyangan Burung kayak ini, nanti penonton ya, ketinggalan bulan indah amat, sangat bulan menenang itu secang-cang, ada yang mencang, apa nih? Yang merak, misalnya buruan, tengali ke mulut, tengali ke sisi kadudu, mulut tinggali ke alam penciptaan sana, masya Allah.